A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amala maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wajih kalamal qaumi ghairi mukhtiin wa mu'alliman aukir walasta mujadila wajih kalamal qaumi ghairi mukhtiin wa mu'alliman aukir walasta mujadila. Hartosna tata kasopanan atas tajan oh luki mah berarti teu ieu benten sok bae serat deui labil hilap tata kasopanan ulama akhirat ngagungkeun tokoh ngagungkeun tokoh tasawuf nu hidmat ngagungkeun tokoh tasawuf nu hidmat bade anu atau anu nu penting teu kateug kana cariosan bari tengah tenyalahkeun kana cariosan bari tenyalahkeun tengah balieur kanu tengah balieur kanu dinasehatkeun tengah balieur kanu dinasehatkeun kade teu kateug lah arina domanetanana tina oh kela penjelasan tina bait anu halaman 84 qadimun wasalim tos diserat can eta entos lu entos sanes wasalim li ahlillah fi kulli muskilin atas ladaihim wadihin biladillah maka anjeun kudu pasrah kajalma nu jadi ahlillah ari ahlillah teh ahli tasawuf ahli tauhid tasawuf nu leres-leres tos ngarasa usul ka Gusti Allah. Ayeuna di posisi zaman kiwari anu kaetang ahlillah teh Mama Cibantar saurna kitu sanes anjeunna ngaku ahlilah tapi
murid-muridna atanapi nu sanesna nyebatkeun Muhammad Cibantar teh ahlillah. Da tauhidna ke tauhid khos. Tapi di pandangan Allah mah nya wallahu alam. Mohon ieu mah munggu asbab gitu. Syariat cek Sunda. Ahlillah eta teh. Da geuning dina hikam ogenan disebatkeun kieu ya. Sekencang-kencangna keinginan teh naon kahoyong moal tiasa ngadobrak kana takdir. Kencangna keinginan tarik-tarikna kahoyong diantarna bisa diasbabkeun ayana ngadua peungkeut ku ayana eta ku kenceng-kencengna kahoyong anu saur Ibnu Athaillah dina bait dukas lain bait ari hikamah hikmah kasabaranya hilap deui moal tiasa ngadobrak takdir lamun aya kahoyong pasti nimbulkeun atanapi mediana atuh ku ngadoa apa nu pami urang hoyong nilai 100 di sakola pasti ngadoa gitu kan. Kadua kasab teh berarti ngapalkeun ngadua kasab aya dina disebut tawajuh dina tasawuf. Eta nu tilu teh moal tiasa ngadobrak kana takdir Allah. Tapi dina hikam atanapi dina penjelasan nu sanesna saur Kang Yayat sana namina putrana eta Abah bahwa doa itu bisa merubah takdir tapi eta memang pikeun jalma-jalma ahlillah dari urang mah tiasa dan anu disebut ahlillah mah ahli Allah. Jadi panangan sampean eta teh geus ngahiji anu disebut manunggaling kaula Gusti teh. Aula nabi kadinya teuing urang-urang bisa bisi stres. Sabab ahlillah mah panangan kieu teh seolah-olah gerakna Allah. Tapi kan secara dohirnya urang mah teu kaharti kitu. Atuh panjarkeun teh Allah ieu leungeun teh. Tapi lamun anu geus ngahiji manunggaling kaula Gusti ahlillah amun cek baheula mah Siti Jenar geuning. Ya, anu kalah majar dibunuh geuning, balas lah bisa sesat gitu. Walau alami muradi. Ulah waka bisi teu kaarti da ari anu can ngolotok kana kitab tijan-tijan ajan mah para mana ayeuna kelas hiji sanawiyah atau kelas hiji aliyah ge etanya amun upami teu pernah ngaji kitab tijan mah palawur ka tauhid khos teh sabab sumkuring mah dugi ka lain berarti henteu salat gitu nu matak seperti anu di pamijahan teh saha saya Abdul Muhyi upami jumaahanana ka Mekah cenah geuning. Nah memang atuh da eta mah khawarikulil adat bingung urang mah mikirna. Kan ternyata orang kitab nage aya eta teh anu diserat ku Syekh Abdul Muhyi dipasikeun nage ka jalmi-jalmi tertentu sing horeng putrana Abah Abidin gadugeun eta. Kitabna teu aya di pasaran teu jarang di awas nage kitu ge upami nuju ngaos tauhid khos lu kana kumaha atuh ari Hidayatul Azkiyah mah puguh kapan cukup nage aya di toko balas ku tos jero-jerona geus tadi dia maka anjeun laguna kumaha maka qadimun liqadimin maka anjen kudu pasrah ka jalma nu jadi ahlillah
dina pirang-pirang masalah anu hese mungguh anjeun. Sababna eta masalah pandangan jalma ahlilah, eta jelas ku adillah anjeun kudu sopan santun. Kapungkuran terus dijelaskan secara detail nama. Cing ayeuna anu halaman 85 dicobian. Bait seterusna. Kumaha engko laguna? Kalapahili sareng tadi wastafsiril ustada watruk mabada. Parisan. Wastafsiril ustada watruk mabada libadihi mika min kitabin wa as'ala. Yandi wastab siril ustada watruk mabada libadihi mika min kitabi wa as'ala. Kela wastabsir istabsir jeung kudu nyuprih penjelasan anjeun. Tafsir teh kan penjelasan. Istabsir fil amar. Wauna wawu harap atop. Wastabsir asalna kitu. Ari fil amar sok kumaha baris tungtungna. Geuning di dia bet bisa ngangejer-nya. Aya qawaidna eta nu matak lamun santri teu apal sorop jeung jurumiah aduh bingung. Di mana-mana fi'il amar barisna osok jajem matana pi sukun jadi istabsir asalna. Nah, geuning bisa dijaerkeun sabab cek logikana kieu heula ro di paehan terus deui dina alif lam oge aya pamaeh teu bisa aya pamaeh deubel dua. Makana lamun diwasolkeun deui ge diwasolkeun kudu gantikeun sukun anu kahiji ngangge jr lain berarti fi'il amar sok jr da fi'il mah tara palayeun hopan cadu kapan gitu. Walil af'ali min dalika ar-rafu wan nasbu wal jazmu wala hobdo iya. Tara urang mah cadulah sok weureu cek fiil teh lamun dibere jr. Geuning di dia jr sabab aya sukun dua. Di mana-mana bade diwasolkeun dilanjutkeun kudu gantikeun eta sukun kahiji kana baris jr. Teh angandeulah dina sorof aya. Wastabsir istabsir wajeng istabsir kudu nyuprih penjelasan anjeun al ustada ka guru. Al ustada ka guruna ge lain guru seperti simkuring. Guruna ge kedah guru anu bener-bener mursyid. Ka atas mursyid teh jero mursyid manutara loba maksiat jaba bener-bener nuduhkeun we kitu. Seperti upami di dia almarhum Mama Muksin eta guru mursyid Mama Tasdikin ngapura ari bangsa sim kuring mah kadang maksiat sok aya bohongna dangaranna ge jalma. Ari guru mursyid mah bener-bener laras-laras ku asbab secara dohiriah ge katingali tukang ibadah ikhlas ibadahna ge. Kumaha ongko cenah poin kasabaraha eta lamun nyupri ilmu kudu dituduhkeun ku guru mursyid poin kasabaraha. Ari syaratna nyupri ilmu aya sabaraha dieu? Katalar teh coba wihan deui.
Artoskeun. Keneh. Oh. Ta eta teh anu takdim ka guruna teh guru nu mursyid gitu. Guru mursyid teh panjang penjelasanana nu sabenerna mah gitu. Tos heula. Wastabsir jeung kudu nyupri penjelasan anjeun al ustad ka guru. Watruk jeung kudu ninggalkeun anjeun. Watruk berarti utruknya. Taroka yatruku utruk. Tarkan utruk. Pilamar jeung kudu ninggalkeun anjeun ma kana perkara. Ma kana perkara bada anu pertela itu emak. Bada asalna badaya atau badaa. Ma kana perkara bada anu pertela itu perkara libadihi karena pertela na itu perkara. Libadihi karena pertelakna itu perkara. Geuning pahmika iya. Pahmika paham anjeun. Pahmika paham anjeun. Oh, dijikeun kudu apa? Wali badihi pahmika. Keheula. Duh sok puyeng ya kieu. Ya ada kehalangan ku eta Tapi dah didopatkeun da kudu buku tarkibanana libadihi pahmika karena pertelana paham anjeun gitu. Libadihi pahmika karena pertelana paham anjeun. Min kitabin tina hiji kitab. Min kitabin tina hiji kitab. Wa as'ala jeung kudu daek nanyakeun anjeun ka guru anjeun. Wa as'ala jeung kudu daek naroskeun anjeun ka guru anjeun. Oh di dia ya kupingkeun ya nya jelas pisan. Di mana-mana orang nuju nyuprih ilmu ieu teh adab-adaban murid
kanu janten guru. Mata lamun ditaros jang mending siswa mending murid jauh tange kun be siswa mah jang di sakola ke kudu murid da sim kuring mah kapungkur sok murid disebut ari murid teh jalma anu bener-bener hoyong kana ilmu ayeuna mah guru geus ngajar tamat kakara datang ke kelas da lain murid siswa kapungkur mah atuh dari pepatahan kapan dina talim kumaha ulah sok kapiheulaan ku guru majelis taklim teh apes pamali doraka tuh jeung deui sabab teu kapiheulaan ku guru eta si santri teh si murid teh geus araya di kelas araya di madrasah ningali mejana oge geus ngateter palawur dititah kitu titah maca kitab ari ayeuna mah teu pedah aya atawa teu pedah teu aya lah ari meja nu aya di ditincak bae moal mah geuning anu didiukan ku murid oge. Kita ieu adab-adaban murid kanu janten guru kahiji kudu naon cenah kudu seueur naroskeun di mana-mana leres-leres teu uninga sanes tujuan kanggo muji guru sanes bade ngadebat guru leres-leres naroskeun nu teu uninga atanapi nyamikeun pendapat ari guruna Imam Syafi'i saha Imam Maliki di antawisna anu tenar beda teu pahamna benten tapi tetep takdim kanu janten guru takdim teh ngagungkeun sakali deui ku sering naroskeun tapi naroskeun anu leres-leres teu paham oge atanapi naroskeun bade nyamikeun pendapat leres teu ustad atau leres teu kiai gitu jeung deui tah di samping kudu seueur naroskeun kanu janten guru anu memang teu paham kaduana ulah wani-wani naon cenah nyaritakeun ilmu anu lain sumping tina lisana guru kartos teu dumawi ayeuna aya pasantren online teu satuju sim kuring mah naon margina angkena teh anu matak nimbulkeun teu aya adab-adaban kartos teu da ari masantren mah eueuh bahasa online kudu papanggih jeung guru kartos nu mawi nu sae mah ulah wani-wani ngadugikeun ilmu ngan saukur kenging maca sorangan tetep sok sanaos gaduh komus bilih teu apal bilih kadituna sasar sesat tetep kedah digurukeun kartos teu jadi cenah kamari keur zaman sakola sim kuring ge aya bahasa cek guru otodidak ari otodidak itu belajar sendiri sambil membaca buku itu temannya adalah setan iblis kadeh teu percaya baheula mah teu percanten sim kuring ge nyadi laku sorangan we da buku ge na papalatak buku putih nu kararieu ieu sebaliknya kitab kuning bisa dikatakan kitab putih bikangna atuh. Lah urang mah aya ieu geus di dieu tulisanana penjelasan ngartikeun tafsir. Ayo terus diobrolkeun. Nah. Bahaya awas. Alamun urang rek benar-benar ngajina masantrenna salafiyah tetep kudu digurukeun ye dina Hidayatul Azkiyah ye diterangkeun. Kahiji kedah naroskeun lamun memang benar-benar teu paham bisi salah kaprah atanapi
sanes naroskeun tapi bade nyamikeun pendapat leres teu upami kieu kiai. Kaduana ulah wani-wani ngadugikeun hukum lamun tanpa guru kitu maksudna nama. Bada cenah geus aya tengah nalasip kuring ge asalna mah baheula mani guhul kaajengan nyebutkeun cenah kudu digurukeun kumaha. Biasana eta teh orang-orang Wahabiyah kitu teh. Orang-orang sekuler teh biasana orang-orang yang sekolahnya di luar negeri anu model kebanyakan yang digunakan adalah logika. Dan memang pebalatang di perpustakaan ke buku tetap nu sae mah sambil ditanyakan ke guru. Contohnya buku ilmu sosiologi taroskeun ka guru sosiologi. Ieu leres buku mabu anu kitu. Lieur sim kuring ogenan. Ya, ieu komus ya. Kamus atuh. Lamun teu disorogkeun bahaya. Da sok disorogkeun sim kuring ogenan teu gagah bareng ngawuruk teh mah kumandi. Bisi kawalat leres pisan eta teu salah-salah teuing kapungkur mama nyebatkeun kitu. Bebeja mohon dina hati kudu puguh sanadna harusna ari sanad teh saha nu ngadugikeunana kapungkur teu gagabah. Nu mata kana dina YouTube seueur pisan nu ngetren anu penting batur bisa seuri haha kaharti dina pada harita tapi kadituna sesat. Seueur sanes anu model istilahna ajengan spontanitas palaur itu. Jadi ngamaknaan Al-Qur'an kadang salah kaprah. Contohna nu tadi punten wastafsiri ke usantri salafiyah mah diteliti ongko eta teh fiilna fiil amar ongko tara JR tungtungna. Nah habat bisa JR lah keun bae meureun ieu nya kieu. Tapi lah kudu diteliti ku ilmu alatna. Oh, aya qawaidna, aya patokanana ibaratna. On kadenya kesimpulan sakali deui dina bait ieu urang teh kudu sering naroskeun penjelasan naroskeun anu hese hoyong dijelaskeun ku guru memang anu leres-leres teu uninga teu paham. Tiasa sanes naroskeun tapi nyamikeun pendapat dina hati tapi tetep takdim kanu janten guru. Kaduana di mana-mana bade ngadugikeun hukum anu tadina tina asbabna ilmu keukeuh kedah digurukeun heula saha sanadna saha nu ngadugikeunana sabab di mana-mana otodidak dina harti menang ilmu tanpa guru sok sanajan buku pabalatak terjemahan kitab pabalatak tapi kadituna seseueurna sesat mudab dabun numawi soklah bejakeun ka luhur cek saha cek dadan saya tidak setuju dengan pesantren online da keukeuh santri mah kudu berhadapan penak sareng guru ulah cukup virtual teh model Zoom atuh Google Meet atau Zoom meeting. Ada cenah nama toko si cium tangan da corona ieu lain kitu maksudna mah. Mohon ieu penjelasan sabait ogenan bisa ngarepkeun waktu sajam. Ayeuna tos jam 8 kirangnya. Jam sabaraha jam? Malah mah tos heula dugi ka dieu. Berarti enjing naon? Kemis libur heula sim kuring manya. Engke penak deui malam Sabtu bade eta kitab nu kamari diteraskeun dan Prido Wungku sanes nu pameget mah tambihna nya teraskeun we sabab dina jadwal nu aslinana teh
mustalahul hadis anu alias kitabna Baikuniyah atawa naon ya apa itu Baikuniyah kan tamat bade diuyan di mangga terus deui Jauhar Tauhid asa 2 kali tamat malah mah wiosnya anjing kudu lujen we sareng Qurratul Uyun malam Sabtu Alfredo kumaha wios geus nuturkeun we nya depan Hidayatul Azkiyah ti sababaraha periode teu tamat-tamat rada kanel terus ka dieu bae mudah-mudahan aya manfaat barokahna Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.